Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya start lagi nih dari Cijenuk ya, Jang. Kita dari Cijenuk, ayo meluncur. Kita menuju arah Citalem, Sirnagali, dan Desa Cibenda, Baraya di Jelajah Cipongkor, bukan namanya, Jang. Kita gaskan di Cijenuk ya, Baraya. Nah, kurang mulai sarang Jang F2 ya namanya. Montena Baraya, kurang mulai sambil ngabuburit yang berang gitu ngabuburit. Nah gitu ngabuburit ya itu masih di kawasan Cijenuk nah itu tempat jaroh biasa Kaliwatan teh ya jalan aja kadieu teh saya alhamdulillah nyamponya alhamdulillah teh saya aduh nuhun pisan ngiring raos beda desa ge bersyukur. Nah di dieu aya pasantren namina teh pasantren aja Darussipa Darussipa Maria kahanap mudah-mudahan ujib jadinya cing sarehat barokah usia barokah rezekina dimudahkeun sagala rupina pokona mah. Darussipa nya tadi teh start ti Mareleng berarti urang mah lurus we ka ditu ke arah Cijenuk ya. Lumayan posisi nate ayeuna mah halodo baraya halodo baraya. Oh da ieu ayeuna teh menuju Mekrang biasa nama ieu teh hujan tiap sore tiap pagi ge nyamponya. Alhamdulillah ieu mah baraya halodo ieu. Mudah-mudahan sadayana ka orang Cijenuknya cing sarehat barokah usia barokah rezekina dimudahkeun segala urusan anak pokona mah. Rada ieu ayeuna teh baraya tuh panas kieu mah rada aya hausan. Deno panas kieu mah tuh aslina hawana teh aya kanu tiis. Tadi dia ya gapura ya, itu mah arah Sinangkarta ka luhur, urang mah ka dieu we arahna teh ye ke arah Cijenuk Cipongkor ya. Nemete tos ngaliwatan dua desa ya. Di Desa Giremukti, Desa Cijenuk nu ieu. Sarta di Cipongkor teh aya 14 desa ya. Can kasaba sadayana ieu mah nya sebagian kecilnya jangkul. Urang teh sebagian kecil we anu kajelajah mah. Ya mah mapai jalan vlog sambil ngabuburit pokoknya mah lah. Mudah-mudahan anu kalewati ya cing sarehat sadayana para konten kreator di dia oke para warga sadayana cing sarehat utamina mah lah. Ieu di payung ge aya sakola dia aya tiktoker Makumis Pawawan ieu di dieu urang mah melaju tah ieu sakola negeri Cikawung. Urang mah lurus we baraya arah ka ditu lah ka Cijenuk. Nah di dieu mah terminalna teh Cijenuk nya jangpul. Jangpul. Lanjut baraya. Aduh, ieu mah topina terbang. Besar angin baraya kita melaju lagi arah ke Cijenuk terminal. Lumayan cuaca cukup sejuk dan segar pokoknya mah can ka ditu ge ka Cinangsi tuh aduh can ngonten baraya ka Cinangsi kayak urang ngonten ka Cinangsi urang arah di ditu can sadayana baraya Cijenuk ge neme sapalih. Ya mah kurara terminal we hungkul San di dieu teh ieu Pangliwatan. Handapna mah pasawahan ieu teh baraya Bojong Ranca. Naoseun kitu di handap we. Urang mah melaju we terus arah Kecamatan Cipongkor.
Tapi insya Allah pada kadinya heula cenah Maria ka Citalem. Terus lami teh ka Palidinya ka Citalem. Nah, ieu teh panas kieu nya Baraya duh. Lumayan cuacana. Tapi kenapa nyambonya hujan wae ayeuna geus ieu halodo. Wah. Tarik langsung ieu mah halodona Baraya. Langsung halodona tarik Baraya euy. Asli. Nah, ieu penampakan Terminal Cijenuk. Urang mah arah Citalem ka ditu Baraya tuh. Lajuna ke arah wetan heula Baraya. Da Sukamulya ge teu acan Baraya, teu acan kaliput sadayana ieu. Ka di Sukamulya teu acan sadayana kaliput. Mesa Pali. Cakang Gilir teu acan sadayana di Cakang Gilir ge. Mesa Pali. Ieu Apoyanan ieu teh Baraya. Terang Baraya euy. Ini lumayan cuaca panas ya pur. Iya, Apoyanan teh Baraya. Mungkin Baraya di skip deui lah pokona mah di ieu deui, di spill deui. Ieu nama urang sampai di heula kayak di payun di spill deui nya Baraya. Sekedap